Dengan Rukiah saha maneh Dilan? Iya Dilan deket-deketan anyar mah di sekolah. Awewe mah ulah di Rukiah, tapi di istiharohan. Kan doa mah mujarab. Nya mujarab, tapi kudu tetep di istirahat mista ka Gusti Allah. Poe eta adalah poe di mana orang usaha ngadeukeutan murid anyar. Nyaeta Mulia Adnan Hussein. Mulia dengan pesanona nu ngabieun urang hayang ngadeukeutan mangahana. Kamu Mulia ya? Bagian si Milea tuh Tadi teh asal ngobrol tadi di video. di kebetulannya Bener main judo begitu tuh. Kalau mau jadi anggota Bank Emok, syaratnya apa? kudu boga hutang ya. Kita teh harus berterima kasih ya kepada orang Cina Kenapa? karena tanpa orang Cina kita mau boga HP nu di atas harga 1 juta, anu spek gahar, anu RAM 2 GB, kamera 24 megapiksel. Hidup naon Kang? Lecet angguan mangga cek saolabna. Garut mah heureun ya. Masa sih Dilan? Iya, soalnya loba mantan nu akhirnya jadi kabogo babaturan urang. Ah, kamu. Han, kerja kok maneh? Dilan? Dilan bangun Dilan? Dilan? Dilan bangun Dilan? Dilan? Dilan bangun Dilan? Dilan? Dilan bangun Dilan? Astagfirullahaladzim. Mata kemarin teh di jalan teh ulah-ulah-ugalan. Jadi we kieu tak bareng. Aku pacarmu. Aku yang harusnya kamu dengar. Bilangin sama teman-temanmu. Aku nggak suka mereka. Jangan kenal aja. Pak, suka teh hujan, suka teh hujan. Kalau kamu ikutan nyerang, ya kalau bakal terjadi naon. Naon? Aku akan on the way ke Turki. Rek naon? Dagang cuangki. Dilan, kamu kunaon sih kok jadi berubah siga kieu? Kan aku gak pernah ngomong ya, lamun aya nu nyeri hatekeun dia jelema eta bakal ngaleungit di alam dunia. Ayeuna aku sadar aku geus nyeri hatekeun dia, ayeuna aku gak bakal ngaleungit. Dilan? Dilan? Ih, kok nggak ada Dilan?
Deal. Itu mantan-mantannya tinggal di luar. Oh bener tuh. Udang. Udang tingali. Bunga pisan poe ieu ningali banget babaturan heubeul. Ya, kunaon kok kamu tuh berubah? Beki geulis malahan mah. Jadi pangling ningalina ge euy. Iya Dilan, kamu juga sama nggak berubah.